Bismillahirrohmanirrohim. Wargi-wargi Mang Dedi baraya-baraya Ki Sunda di mana bae ayeuna utamina pisan mah baraya-baraya nu ngagaduhan hanca carita Talaga Getih karangan Amburos. Ayeuna bagian anu kasalapan alonya. Sakumaha anu kantos di Bandungan dina hanca nu katuna bagian anu kadalapana. Pedaran Mang Dedi kasapih wanci jina mangsana tibeurang di hiji patempatan nyatana di saung sawahna Nyi Mimin. Harita teh Nyi Mimin jeung opat tangtungan lalaki nyatana Darja, Suta jeung Gojin oge si Godeg. Harita teh keur ngayakeun babadamian kitu nya. Kumaha atuh para pemirsa, lajeng ngadanai caritanya langkung paos nama mangga orang sami-sami Bandungan ku sadayana. Kaayaan alam harita teh muni bengeras pisan mata poe atuh harita muni mencerong tiga mantara manuk-manuk recet di sarada angin ngahiliwir tiis mata genah breh atuh di hiji saung sawah atuh aya hiji ayat 4 jalma horeng si mana horeng awawena hiji nyatana Nyi Mimin sadangkeun baturna anu tiluan nyatana Darja, si Godeg, Suta, Katut, si Gojin teh opat talaki ngadeukeutan ka eta awewe terus ngayakeun babadamian. Malahan mah harita Nyi Uta Nyi Mimin jigana bae geus siap pikeun ngalaksanakeun rencananya Darja. Suta sarua ngerasa bunga samalah ngomongna oge bari jeung nyarenge kitu deui si Godeg, si Gojin da ari pikeun Suta mah tara loba pikiran manehna mah arek ngidul lanceukna ngidul lanceukna ngaler sabab ayu si Suta mah masih keneh lolonokan can boga pendirian sorangan manehna mah kumaha nu diajakna we khususna ku lanceuk. Sanggeus kitu mapok Darja harita. Tah, lamun geus kieu mah bener ceuk Suta oge. Urang tinggal ngatur-ngatur mangsana atawa waktuna samalah. Lamun bisa mah ulah lila teuing. Jeung deui kabeneran lanceuk kuring ta tukang Dharma keur eueuh di lemur ieu teh. Jadi urang teh bakal bisa leuwih haluasa dina ngajalankeunana. Nah kira-kira na iraha min ye. Sok, tangtukan ek Mimin lah, cek Darja. Tumanya di Kamimin bari jeung ngareret deet. Ngadenge pananya kitu pok atuh harita Mimin. Nya ari ngeunaan waktuna mah kuring macan bisa nangtukeun Kang. Sabab kieu Kang Darja nya. Kuring oge kudu manggihan heula tata jeung carana anu lantip pikeun mawa si Utari. Tapi kukuring kerek diusahakeun sangkan telila teuing kitu tah engke lamun geus manggih tata jeung carana kuring bakal langsung marebeja ka Kang Darja. Aduh hebat. Tah ayeuna kumaha ngabejaanana sabab apan ulah aya nu nyaweun. Gampang cara eta mah Min. Gampang teh cek Kang Darja cek kuring mah salieur keh heula tuh ngomongkeun lieur. Datang we atuh ka ditu ka warung BH. Warung BH atawa ka imah si Godeg. Teu kitu atuh ka gaduhrona. Sabab kuring opatan ya dengekeun Min. Sok ulin di dinya tapi ulah langsung ngomong. Cukup mere isyarat we wungkul. Cika jauhannya kumaha we tah piraku teu ngarti. Maksudna kitu teh make kode-kode kumaha oge ngarah eueuh anu curigaeun ka urang. Pangke Mimin indit ka tempat anu rada sepi
sarta kukuring arek dituturkeun atawa relencepan. Oh, nyahaga tu arek kitu mah Kang Darja. Sagancang nanya arek dijalankeun ayeuna. Aya namanya kulantaran geus rengse kuring arek balik sabab geus lila teuing cicing jadi dieu. Hariwang bisa aya nu nganyahwankeun deui ongko. nya sok atulah bila balik ke Mimin. Tapi omat kade ulah poho ye. Kitu ceuk Darja. Nawawadianan ulah poho ngomongna kitu teh meuni omat-omatan pisan. Bisi Nyi Mimin poho deui meureunnan. Nyaleos we Nyi Mimin mah indit ninggalkeun saung sawah. Lempangna katempo bangun anu rusuh sabab sok Inggris ku bisi rempan kusugan aya batur anu nganyahwankeun. Lamun manehna babarengan jeung Darja sabatur-batur, tangtu meureun bakal nimbulkeun kacurigaan pikeun anu ningalina. Sadengkeun ari Darja jeung tilu baturna harita teh narempukeun. Kituna teh bari jeung pating sarengeh we nandakeun hate anu keur manggih ka bunga. Kasugri para wargi, cag urang tunda heula, urang tinggalkeun heula kayaan Darja jeung batur-baturna. Urang teunden heula sakedeung, tunda sakedap insyaallah kaharep kasampur deui. Ayeuna urang kocapkeun deui lalampahan Nyi Mimin anu harita balik nuru ka imah teh. Nyi Mimin satengah lumpat maneh lumaku ninggalkeun eta saung anu cicingan ku opatan lalaki. Nyi Mimin ngajugjug balik nuru ka imahna teh kacatur lila di jalan. Harta keneh Nyi Mimin geus tepi we ka pakarangan imahna breh atuh katempo indungna nyatana ambu saudah keur maraban hayam di buruan. Sabadana ngumbahan sukuna dipancuran terus atuh Mimin teh asup ka jero ngaliwatan panto dapur we malah terus labas kebat muru ka kamarna. Sanggeus aya di kamar kalacat atuh kana pangsarean terus ngagoler we. Awak nangkarak bengkang ari panon anteng neuteub kana lalangit imah anu dijieun tina bilik. Ras inget deui atuh kana sagala rancana anu tadi geus dijieun ku Darja. Nah naonnya rancana anu rek dijieun ku Kang Darja teh nya? Jadi penasaran aing. Tapi hanya tadi manehna ngomongkeun ka aing. Naonnya anu rek dilakukeun ka si Utari sabodo teuing mah jadi pikiran aing. Si Utari mah rek dikukumahakeun oge. Da anu pentingna mah asa cita-cita aing laksana bisa gancang laksana ngaji Rabi jeung Kang Darma. Kitu geurentes ning hatena Nyi Mimin. Pikiranana ngalayang nyipta-nyipta kana sagarupa anu can karuhan kajadian. Saking anteng-anteng ngalamun antuk nama hareup we Nyi Mimin teh sare tibra. Malah geus teu inget deui kana nanaon sagala rupa. Cita-citana anu unggal menit kaingetkeun ayeuna mah pindah ka alam impian. Gancangna ieu carita waktu 3 poe teh geus kaliwat welonya urang jojo ringkesna bae. Samalah harita teh geus nincak kana poe anu kaopat dina mangsa Mimin jeung Darja panggih di saung sawah. Nyi Mimin harita teh keur diuk anteng we ngahuhulang sorangan dina sisi pangsareanana. Pikiran kacida ngarasa bingung na ari sabab nepikeun ka poe eta acan keneh manggih jalan anu hade pikeun ngajak Utari ulin ka hiji tempat. Da ari diajak bari jeung eueuh alasanana mah tangtu teu gampang. Komo apan ayeuna mah jeung Utari teh hubunganana geus teu pati hade, tangtu we meureunan bakal leuwih hese lamun seung hayang panggih teh mah. Sanggeus aya kana sawatara waktu jung atuh Nyi Mimin nangtung
Terus keluar ti kamarna kebat muruka tepas ge diuk dina kursi. Tapi teu lilajung deui atuh cengkat malahan majur turun kaburuan koreleng kagigireun imah. Terus kop atuh kena sapu. Gusarek we sasapu ku sapu nyere di buruan bari jeung padang ngalamun tibatan cicing teu puguh terus nyapukeun kalakai-kalakai anu garari. Da puguh bisa budeureun imahna teh loba tatangkalan. Tapi tibatan ngajodog wae aing di kamar. Matangna mah bingung mending oge bari sasapu. Sugan jeung sugan we atuh ari kieu mah aing bakal gancang menang ilham. Saja batik kitu buruan oge bakal resik bari jeung bersih jeung deui karunya we atuh kasih ambu. Anu lamun seuneu dibantuan teh mah. Mimin harita teh ngacowih ngomong sorangan tapi leungeunna teh cicing ngosrek sasapu. Bibir norweco ngadon gegerenangan. Sabot ke anteng kitu rentang-rentang ti palebah dinya aya tangtungan lalaki anu datang jigana bae anu rek ngaliwat. Da geus biasa keburuan imahna teh sok dipake liliwateun atawa jajalaneun kurang lembur. Beuki lila eta lalaki teh beuki deukeut. Ret atuh Nyi Mimin ngareret kanu kagara datang. Gede Mang Salim. Tadi angkat ka mana Mang? Cek Nyi Mimin miheulaan nanya kanu anyar datang. Nu taya lian iwati Mang Salim teh salah saurang lalaki anu jadi pagawena khususna manyupiran mobil jandarma. Anu poe eta karek balik ti luar kota cenah. Nya barang menang pananya ti Nyi Mimin kitu teh tetalang ka tu Mang Salim ngawalon harita. Alah, punten Neng Mimin. Pun Mang teh bade ngiri ngalangkong maksa teh kitu Neng. Hah, nya mangga tuh Mang. Yang ning bade angkat ka mana atuh kitu meni bangun rusuhan. Oh. Pugu si Mang teh bade kabui kabumi kararompok kabumina Abah Sanip. Ngadenge kena jawaban Mang Salim kitu Nyi Mimin jadi penasaran. Malah hayang nyaho kana pamaksudana Mang Salim. Nya terus saya gancang harta keneh Mimin tumanya deui. Mang Salim, nah aya naon kitu Man? Eta apun Mang teh katitipan saurku si Aden dunungan pun Mang nya Den Dharma sangkan didugikeun ka putrana Basanip Neng Utari. Cek Mang Salim harita ngajawab sajujurna. Eueuh nu sumput-sumput. Komo da Mang Salim teh geus nyaho pisan lamun Nyi Mimin jeung Utari teh sosobatan. Pok Nyi Mimin harita. Nya naon atuh Mang? Anu kada didugikeun ka Utari teh. Sok engakeun. Oh, eta Den Dharma titip saur ka pun Mang. Saurna teh dinten Sabtu. Neng Utari teh tong jantan angkat katalaga saurna. Ari margina Den Dharma teh moal tiasa nepangan cenah kitu. Margi anjeunna masih aya di luar kontrakan di luar kontrak di luar kota. Paling oge mulihna teh sun ka dieu teh minggu tah kitu. Cek Mang Salim harita bari jeung teu curigana naon dibejakeun sajalantrahna we harita teh ka Nyi Mimin padahal eta teh pan pesanan ti dununganana nyatana Jang Darma. Ngadenge omongan Mimin kitu Mang Salim sakedapan mah atuh rada ngahulang. Sabab ceuk pamikeunna mah naha mending keneh tepikeun ka Utari sacara langsung kitu. Sok sanajan harita manehna masih capek keneh oge atawa mending meh hape carita bae ka Nyi Mimin sobat Nyi Utari anu geus pasti atuh
Nyi Mimin oge bakal ku Nyi Mimin oge bakal ditepikeun ka jenisna sabab Mang Salim nyaho yen Nyi Mimin teh sobat dalitna Nyi Utari. Kumaha tuh Mang? Nya sok pamit teh ka apa canten mah ka abdinya. Nangga wae atuh angkat ka Gus Ali ku nyalira. Da ari abi mah nyarios kitu teh habatos we atuh ka salira Mamang anu katinggalna tos capek pisan. Cek Nyi Mimin bisa ngomongna samalahan mah jeung netep sagarupa ka Mang Salim. Ari hate leutik nama atuh rada deg-degan sok sieun Mang Salim indit sorangan nepikeun eta beja ka Utari. Aing Mang Salim ngadenge omongan Mimin kitu. Nya pami kitu masun Mang acun acun atuh pun Mang teh sun percanten ka salira Neng mah saja bitik itu nya laros pisan Mang teh ngaraos campur capek itu marginya kakarajol pisang pisan malihan mah can nepi ka imah acan ieu teh si Mang teh. Cek Mang Salim manehna ngerasa ato ari sabab cek pamikirna Mang Salim mah geus teu kudu capek-capek pindit ka imahna Bah Sanip sarta ayeuna kene oge bisa langsung mulang ka imahna. Ngadenge kitu pok Nyi Mimin harita. Mang atur kitu Mamang nya sok wae lah ayeuna mah Mamang mah engke geura mulih nya supados tiasa reureuh kalawan panjang waktos soal nu tadi ku abi bade dugikeun ka Utari nya. Cek Nyi Mimin padahal dina hatena mah peurepe buleud. Nya mangga atuh Meng Neng Mimin pami kitu masun permios we atuh nya nanging omat ulah dilap ulah hilap. Piraku atuh Mang? Cek ada hariwang tangtos gua oge bade di enga-enga didugikeun ka Utari. Cek Nyi Mimin harita piano jika nu heueuh we ngomong kitu. Nya sanggeus ngomong kitu ngatul kencis we Mang Salim harita kena oge ini ninggalkeun Nyi Mimin anu kaharita kenangtung sosoranganan bari jeung nyekelan sapunyere. Teu kungsi Nyi Mimin terus ngusrek deui we nuluykeun hanca sasapuna anu tadi. Kituna teh bari jeung surak seuri sorangan hatena rasa bunga sabab ayeuna geus manggihan jalan pikeun rancana manehna. Tekung selila Nyi Mimin geus ngarengsekeun pagaweanana malah terus nunda deui sapunyerena dina tempat anu biasa. Koreleng atuh kapipir imah terus kebat nguru ka pancuran. Maksudna mah are kukumah heula cenah kukumah leungeun. Nya sanggeus rengse kukumah leungeun kitu mah Nyi Mimin supde ka jero imah. Tekung sila jerut atuh kaburuan terus lempang kalawan salse rek ngajugjug ka imah Utari cenah. Teka catur lalampahan Nyi Mimin harita di jalana harita teges nepi kaburuan imah Utari Nyi Mimin teh nu kabeneran atuh bangun anu tari iseun keur sakadapan mah Mimin teh atuh kalah ngahuhuleng ari sabab manehna rada asa-asa rek ulum salam teh dapuguh rumasa 4 poe ka tukang manehna geus nyarekan jeung ngahina ka Nyi Utari. Untung keur kitu teh di jero imah kadenge aya sora anu leumpang dina palupu malahan mah terus mukakeun panto reket bray panto imah muka breh katempo aya saurang tangtungan lalaki ngora anu rupana kawilang pantes make baju kampret bodas
Ari kahanapna atuh make samping sarung, sirahna oge katempo make kopiah hideung. Tayalian eta teh Jang Ahmad. Nyatana lanceukna Utari teh anu rek indit Jumaahan ka masjid da kaparengan harita teh atuh poe Jumaah. Nya barang nempok di buruan aya Nyi Mimin kitu. Keur ngajajan teng Ahmad red ngareret atuh jeung terus atuh tumanya bangun anu heran. Gening Mimin. Nah keur naon Min? Ngadon ngajajan teng di buruan. Cek Jang Ahmad nanya bari jeung neuteuk ka Nyi Mimin. Nu katempona jiga nu rada kaget panggih jeung Ahmad teh. Nyaan Kang Ahmad, pugu eta Kang. Eta teh eta naon Min? Nah mun jiga nu leuwas. Nya pugu abdi teh rada reuwas Kang. Sabab tadi basa Kang Ahmad keluar teh kuring keur rada malaweng. Oh, kitu tong sok malaweng atuh ari taen teh Nah, are ka mana atuh Min? Are ka imah Akang atawa are ka mana ye? Oh nya. Abdi teh pugu rek aya perlu ka Utari. Nah keur aya di imah atawa henteu Kang? Cek Nyi Mimin nanyakeun Utari ka Jang Ahmad. Kituna teh atuh bari jeung tengah tengok ka jero imah Ahmad. Oh, rek ka Utari aya tuh keur ditu Kang. Kiatunya ku Akang urang geroan heula nya. Sok Mimin ka jero heula tuh. Sok tong loba ngajajan teng bayi di dinya. Cek Ahmad nyelang asup deui ka jero imahna. Terus kebat muruka tukang bari jeung maksudna mah rek ngabejaan adina nyatana Utari. Ari Mimin atuh teu talangke nya terus asup deui ka jero imah, malahan magek diuk dina kursi hoe. Tekung selila torojo Ahmad datang deui malah dituturkeun ku lanceukna nyatana Utari di tukang. Min, dah ieu Utari ieu sok atunya kadinya nya. Akang mah kagok rek ka masjid. Cek Ahmad deui. Nang atuh Kang. Apa mi bade teras ka masjid mah? Nya ayo tuh nya bisi kaperotan ah. Nya sanggeus kitu mah atuh. Jang Ahmad terus ngaleos indit muruka masjid. Ari di imah harita teh atuh tinggal Utari we jeung Nyi Mimin anu keur silih pelong da pugu atuh. Rada asa-asa arek mimitian ngomong teh. Tapi kituna teh deui lage Utari diuk dina kursi. Yang hareupan ka Nyi Mimin anu katempona jiga anu samar polah teh puguh cabak. Min, aya naon ka dieu Mimin teh? Nah arek nyarekan deui ka kuring atawa kumaha? Utari ngeheulaan tumanya bari jeung neuteub ka sobatna. Meunang pada nya kitu hate Nyi Mimin rada deg-degan. Tapi telila pok harita. Lain kitu Tari. Saeutik oge kuring teu boga niat arek nyarekan ka Utari, nya. Terus aya naon atuh Min? Kieu Utarinya pamuksudan kuring ayeuna ka dieu teh lain rek nyarekan. Jajauhun rek ngahina kawas mangkukna hampura we lah, nya. Tapi sabalikna ayeuna kuring teh rek menta dihampura ka dieu pangna datang ka dieu nya. Ari sabab naon kuring teh geus rumasa boga salah. Tak kitu nya Tari nya. Nah kira-kirana Utari daek ngahampura kana kasalahan kuring atawa kumaha? Nyi Mimin atuh ngomongna munikeun ngeneng terewelang. Tapi rada ayem tur dadia deui. Samalah boga niat anu hade arek menta dihampura cenah ka Utari. Sarta ngaku kana kasalahanana sorangan. Ngadenge Nyi Mimin ngomong kitu Utari mah atuh kalah imut ngagelenyu. Ari sabab sok sanajan heueuh oge kamari mah ngarasa keheul kana omongan Mimin. Tapi daku Utari mah atuh saeutik oge teu dipake nyeri hate, teu dipake jadi bang balu. Da puguh geus apal pisan kana pangadatan jeung sifat-sifatan Nyi Mimin. Nu sok gurung gusu gedebag-gedebug malah sok gancang ambek. Tapi da geus bisa kitu tiba heula oge. Da sosobatan teh lain anyar-anyar sakajiga atuh samalah lamun pareng parere omong oge. Taramatak jadi akar pacengkadan pikeun maraneh nama. Kumaha Tari? Nah arek ngahampura kana kasalahan kuring atawa lain sorry.
Geus lah minnya cek kudu ngomongkeun deui nu kararitu lah persoalan kamari. Sabab sakabehna oge atuh geus dihampura. Tapi sabalikna mimin oge kudu daek ngahampura ka kuringnya. Lantaran nya alatan kuring pisan Kang Darma jadi wani nolak ka mimin tak kitu. Nya syukur atuh kitu mah nya. Tarinya kuring teu ngarasa bunga. Mimin katempo atuh paromanana meni marahmai nandakeun anu keur bunga guliga. Tapi kumaha atuh persoalan Kang Darma. Nah moal ambek lamun kuring jeung manehna babarengan. Cek Utari harita bari jeung melong ka Nyi Mimin. Soal Kang Darma mah kuring mah geus moal mikiran sarta moal miharap sabab apa jenisna oge hayangeunna teh ka maneh ka Utari lain ka kuring jeung deui tari dengekeun nya. Da laki mah teu loba keneh atuh. Malahan mah teu pantes we. Sosobatan urang anu geus tiba baheula nyangreud ayeuna jadi ruksak alatan jalu. Eueuh we. Cek Nyi Mimin jika nu heueuh ngomong neng terewelang jika nu sumuhun we. Padahal mah dina jero hatena mah. Hate Nyi Mimin teh meninga gerembet ambek sarta teu ridho lamun seuk teh mah Utari jeung Darma pareng hirup sagala laksana na hiji laki rabi. Samalah saeutik oge manehna mah teu boga niat pikeun nepikeun amanat Mang Salim ka Utari. Min, naon tari? Nyanuhun we atuh Min nya. Ari kitu mah kuring kacida bungahna tetep boga sobat teh geuningan teu nyalahan. Kitu cek Utari. Bari jeung terus ngasongkeun leungeun dadakuna mah ngajak sasalaman pahade meureun cek budak mah. Ngan henteu make cimir. Malahan gep ditampanan ku Mimin terus duana nasi pelong bari jeung imut. Masing-masing jiga nu ngarasa bunga. Kitu ari nu katempo di luar mah teuing ari di jero-jerona jeroana nama. Da puguh ari hate jalma teh tara bisa kateguh. Cag para pamirsa, ieu carita urang tunda heula. Kumaha atuh lajenganana? Insyaallah Mang Dedi baris maluruh bagian anu ka-10 nya. Hatur nuhun lo kumaha rupi perhatosanana. Ujeng kantun kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi